aya abdi serahkeun bungan kaya kasenangan sebelah gelis ulah luasan naon kasalahan loba tuh tingali istrina paletnan kabitan tuh tingali istrina pamimpin banyak mas rencem imah agreng sawah nangaplak mobil Mercy pang anyarna desak kageningnya boga pamajikan teh panasan saha nu ngarerapkeun sanes panasan Kang abdi mah aya kahoyong aya nyari lain aya nyari kaya-kayang mah lah carana atau biasa-biasa itu dong gue perubahan insyaallah Kang abdi rek balik talak mah susulkeun we abdi mah pokona mah tapi beres memeh urang pepegatan akang re mere pepeling dangukeun teu sakabeh pamimpin baleunghar dekat loba keneh hirup nu jaluju geus umum tong loba catur gaji sabulan mahikeun rasih kodapur marukan teh gampang kita rek main balik wae da kudu aya izin salaki awe moal kagum mata kafe udah akang abdi ge nyungkeun ka akang akang mah rek nanya hadeuleuh moal main balik nya duka atuh nah teu kapita kitu di tutupan deui nya mah bisa seperti mata kejem nggak cerita Kang abdi kabulusan hayang teuing disimbutan pan simut digadekeun kumaha mun dikekeun pelangkung Kang najan urang hirup teu beunghar tiis ceuli herang-herang panon muji syukur ka pangeran mulus rahayu salamet dunya akhirat